ngan sukuna dikait kana karpet pak tolonyong cedak didagor kana ranjang pingsan tetulus arek nyusu kalah diimpus mantak sing sabar nah tuh nu urang ieu moal ka mana urangnya bersenda gurau heula bercanda heula pan eta teh sunah kitu teh heureuy heula jeung pamajikan teh ulah heureuy teh jeung ucing we ayo ucing di heureuyan meuni bangun nu lucu ndang ningnek ayo panggih jeung pamajikan balieur deui da ayeuna mah kadang-kadang alus kene ngaran ucing jeung nu bogana ge sok ayo ngaran ucing Jeki anu gaduhna macar Pak nya ai ucing mah kapan ngaranna teh menihanan si Michael eta teh nu bogana teh si Michael teh Ateng umum awewe geuning ai ucing ngaranna si Luna nu bogana Ici eta ngaran ucing aya dalam musim kuring ngaran ucing teh Sonia aya nu bogana Ijo terus kene ngaran ucing ampun nu surak loba nu nyawer bieung jeung ke buka teuing ai panganten aya kene da can kulem wayahna panganten lamun can bubar ulah ka kamar da pan diulem teh nyawer panganten di antawisna lamun panganten ieu can bubar panganten maksa ka kamar ku aing didoakeun ranjangna sing rayon saya bapak tata Pak Hajat alhamdulillah atur nuhun Pak Hajat itu dihijikeun sareng Bu Hajatna di antosan di pengkolan munaon tembong suping apanjang jibaeut pisan piratu kapopokeun lengodeuy di tampuan lain deui panasaran elek keseken kesel aya tangan aya teu bisa dikumahakeun lamun sepudak aya nama elek keseken teh menunggu jadi menunggu buku bukan menunggu saha lain tapi biasana ari kuwu masuk mandeurikeun karep nu poheula batur mun batur biru aing beureum mun batur salamar aing 2 lambar lamun batur loba aing moal bas kalima gobas bas pamadah leumareun reuneh 7 bulan lantaran dikompa oh buku alhamdulillah biro bilang hatur nuhun buku ieu ikhlas Bu alhamdulillah hatur nuhun kade Bu ngan aing mah curiga euy di aramplopan kieu biasana di amplopan mah isina sok leutik anu gede mah moal asop sok kulkas kana amplopkeun ieu saha Pak Ateng alhamdulillah hatur nuhun Pak Ateng di amplopan deui oh, barang dipesek teh 2.000 we gagah ya walau ka dipesek ah bisi leuwas cewek di ditu mesti terkejut silakan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Ateng tuh Pak Ateng kagungan istri nu soleha ka dieu teh assalamualaikum oi Pak Ateng mah solongkrong alhamdulillah tuji dika toye jana sanam प्यार होता है दीवाना सनम Sawiyo segera repot-repot तुझे देखा तो ये जाना सनम
अभिया सिका जाए हम तेरी बाहों में बन जाए हम मेरे कर आया कर mata merah mahit mahi ngarana ge pamer panganten we alhamdulillah hatur nuhun teteh ibu ya ibu aja alhamdulillah hatur nuhun Alamin panganten atos kapayun bapak hajat ibu hajat atos kapayun ibu kubu atos kapayun aduh bapak kadus oge odacan doacan tah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Kadus alhamdulillahirabbil alamin hatur nuhun Pak Kadus yang mana Bapak Haji yang mana Bapak Haji hiji-hiji acan nepi ka kieu nalalakon penting ieu mah beda Pak RT Freddy aya alhamdulillah RT beunang teh alhamdulillah nu diuk di laluhur teh majar-majar ge luaran hungkul ibu ngaranna teh jelema mah anger teh diudag-udag ku hukum ku KPK acan susulumputan da pamajikan loba meureun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Yayan hatur nuhun sok kadarieu. Aya Bapak saha? Waalaikumsalam. Ieu jadi salam kabeh ka dieu. Dah, Pak RT. Alhamdulillahirabbil alamin hatur nuhun Pak RT. Tah ieu abdi negara anu saleresna teh jang nu ngaran RT mun katempo udud ngopi lain menikmati rokok ieu mikiran kahirupan geus keur mah di rumah tangga loba urusaneun ayeuna di warga deui. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu camat oh sa atuh aku mah ibu we atuh nu leres teh inu mana ibu bu camat sanes sok ngaku camat lain sanes mun lah kumaha ibu we abdi mah bangga doa terbaik we kanggo ibu kadang-kadang ibu camat kadang-kadang sanes sok Bu Guru anggap aja aku muridmu hatur nuhun Ibu Guru mudah-mudahan pengabdianna sebagai guru jeung dijantenkeun ibadah mugi Allah Subhanahu wa taala dupi Ibu Guru teh ngawulang mapal naon Ibu agama tuh komo guru agama sia lain si duraka euy
Leuheung we guru IPS atau guru piano mah. Kumaha laguna teh? Pak Guru, yang ini apa namanya? Ai. Cek guru nya henteu nyaho maneh. Kapan eta teh apem. Piano, mari piano. Gusti Kiono, mari main Kiono. Nah, aing ngadenge lagu baheula teh sok waas euy kana hate. Beda jeung lagu ayeuna nya. Lagu ayeuna mah sabaraga-dagan buka dikit, cuas. Oh, deui. Syaha anurido ditumpakan putih luar. Naon salah. Sungguh aku tahu kau rindu padaku, Hani. Aku juga rindu kepadamu, tetapi untuk sementara biarlah berpisah. Ku pergi karena terpaksa demi cita-cita. Hani, nah acarnya we atuh gerak-gerak. Hani. Tidak ani kana ono. Engkau teman karibku, lebih dari saudara. Jangankan makan minum, tidur kita bersama. Bukankah kau tahu dia itu pacarku? Namun begitu tega kau rampas segalanya. Inikah bahasanya akhlak teman setia? Ngadeng lagu hungkul. Alhamdulillah hatur nuhun ibu guru. Gara-gara bu guru ieu teh jadi we lagu Ani. Alhamdulillah ibu guru, ai ka guru mah da kitu teh nya kudu ngahormat pisan. Alhamdulillah ibu Titi keluar dari persembunyiannya. Alhamdulillah ibu Titi, hapunten ibu Titinya ngabagal waktosna Bu. Nuhun hatur nuhun ibu. Tah, sok gara-gara nasahat teh kan Bu. Udah go. Ibu camat nemi ayeuna. Ieu na kabeh-kabeh ibu camat gitu. Ibu Aan, hatur manawi ibu camat tu mana atuh nu anu tadi. Manawi ibu bade janten ibu camat moal. Insyaallah alhamdulillah didoakeun ku abinya nya teh nikah ka camat kan. Tapi jadi ibu camat. Syaur nira etana panjang sadaya pada uninga, ya pada uninga. Dah tos kuningangeun ka dieu. Ieu bapak saha geuning teh. Pak Bihi alhamdulillah hatur nuhun. Pak Bihi rokona kita 2 ai Bihi. Yo. Tak. Lagu. Bapak Dian alhamdulillah hatur nuhun. Tah kitu euy istri garawan. Pak Kaur perencanaan alhamdulillah geuning anom keneh ya. Alhamdulillah. Tah. Di bapak syahada ya. Bapak Kaur keuangan. Uang gede ya.